Allah ngapunten dosa teh rupi-rupi carana. Allah nu kahiji, Allah tiasa ngapunten dosa orang teh yakfiru bit taubah. Allah bisa ngapunten dosa orang teh kulantaran orang tobat. Dosa naon cenah nu tiasa ditobatan, nu kedah ditobatan ku urang teh? Hiji anu kudu ditobatan ku urang sadayana nembe tiasa sumping pangapunten Gusti Allah nyata dosa midamel dosa ageuna. Zina. Urang kantos zina tecekap. Istighfar tecekap. Karena kedah tobat. Moal deui Gusti paralun, moal deui abdi teh zina, geuning karaos geus kolot ieu tah zina. Tobatna. Nembe tos tobat mun balik deui tobat. Tobat mah moal deui gitu. Engke aya persyaratan tobatna. Zina. Teras naon? Maling. Moal deui Gusti tah. Tobat teh balik deui, moal deui. Teras mabok, moal deui Gusti. Tah kitu tobat dosa ageung mah. Ya. Moal uih deui. Maling, moal deui. Pan urang mah aya kesempatan maling deui matak alhamdulillah. Urang mah teu aya kesempatan jang maling. Batur mamni raos aya korupsi teh da katingali eta duitna atuh. Ya tanya. Tah jalmi anu midamel dosa ageung hoyong tobat ditampi dosa Gusti Allah teh keun eureun heula. Tukang ngarentenkeun, eureun ngarentenkeunna moal dihampura kajenteung ibadah haji jeung umroh. Jadina dosa ageung mah moal dihampura. Pan aya jalmi nu ngahajikeun. Aron dituna abdi mah cenah teu pernah ningali. Anehnya cenah di Mekah miloba awewe. Awe teh awe naon? Awewe tukang lacur. Sugan teh eueuh tukang lacur di Mekah mah kitu nya. Naros we kajengan. Nah, da mimat tiap ka Mekah mataran ningali awewe model kitu. Naon sababna? Da kabiasaan di dieu ningali awewe kitu. Bulak-balik umroh teh. Lain rek ngalaksanakeun ibadah haji. Ada umroh, tapi ningalian kasempetan. Aya awewe model kitu. Cek manehna teh da engke oge umroh deui ge leungit dosana. Pan kitu nya. Zina mah moal dihampura. Sok sanajan ku haji jeung umroh. Sama dosa ageung eta mah kedah tobat eureun heula tina zina. Ieu menang untung naon? Untung menang nipu. Rek init umroh nah sakeluarga ladang naon? Ladang umroh teh menang nipu. Andrepan kengeng maling, kengeng korupsi mun aya namanya. Menang untung, menang nipu lain-lain halal. Urang teh angkat sakeluarga dalam teh ku Gusti dihampura kula ladang naon? Kula ladang umroh teh ya. Da cek Kangjeng Rasul umroh kahiji jeung umroh nu kadua teh kifarat kana dosa. Abdi ge migawe dosa we heula ayeuna make dihampura. Dosa nu kitu mah moal dihampura. Dosa maling moal dihampura, dosa ageung teh ya. Moal tiasa dihapunten. Tadi nu zina, moal tiasa dihapunten. Tukang maihan moal biasa dihapunten judio urang tukang maihan kaditu rek maihan rek tobat ngahaja moal dihapunten. Tukang renten dia ngarentenkeun hayang dihampura dosana Gusti Allah maka kedah tobat heula ka Gusti Allah. Hartosna naon awalna urang nyungkeun hapunten teh uih deui eta tobat mah. Jadi uih